Saya berjanji akan bersungguh-sungguh untuk menepati janji. Cek. Ya cek ngapa kenaon? Siapa teh? Aing teh keren ke ngapakeun password aing teh. Password naon ya cek? Pas menang duit sia teh. Hayang teh. Hayang menang duit mah. Turutan. Kita. Leungeun kieu sia teh pamali sia teh. Turutan aing. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh untuk menepati janji, membayar iuran tepat waktu. Nah, gitu hungkul sia teh. Cair langsung sia teh. Belaguk saja mah. Bang Emok ya sia eta mah. Nah, sia teh Bang Pak Emok sia teh jorang sia mah. Momok we. Sia teh. Tapi bener sia. Bang Emok kan. Heeh. Bae we sia teh. Ih, pirani ngomong kitu hungkul sia teh keluar cair duitna. Bung urang mah bung, Mangilwan, ceu. Nah, aku naon? Ya ieu ceu. Ya eta mah naon teh bungana gede. Ceu. Bae we atuh. Moal mending kena nginjem kabang atuh ceu kitu mah. Sama ya. Kabang mah ribet aing mah. Ya, kabang mah nya kudu nyiapkeun heula naon persyaratan fotokopi KTP kakak suami istri. Terus ayeuna kudu nyiapkeun matre gitunya. Can disurvei gitu. Can ayeuna non beunangna cantang tu iraha eta teh cairna teh. Lila aing mah. Keur mah aing boga panyakit darah tinggi sia teh. Sia teh ya. Can oge aing narima duit misalkan ana ku syarat-syarat aing kabur paeh manten sia teh. Lila nungguan aing ngebos stres tah. Itu sia teh. Geus aing mah anu babari wae aing mah. Apa deh? Kau bang mah bungana leutik. Kajenting leutik atuh da syaratna lila kitu mah tuh kumaha aing mah kabur paeh manten aingna. Atuh geus we eta teh nginjem ceu eta ka dulur. Sia mah aing mah ieu nya lain si ngomongkeun dulur heuh. Ka aing ngadongeng sakedeung ya. Aing harita ieu nya ulin aing teh kana cek urang cek urang beunghar aing nya cek aing teh. Aing teh datang kadinya aing teh. Itu datang aing teh kadinya teh. Itu kana ge diuk aing teh heuh. Diuk langsung datang cek urang kan langsung. Aduh cenah ieu nya cenah aduh cenah. Ya teteh cenah meuni lieur ieu teh cenah. Teteh teh loba biayaeun bayareun aduh kumaha nya ieu teh cenah. Teteh ayeuna cenah kudu mayar cenah ke tabungan haji cenah. Teteh ayeuna cenah kudu loba bayareun non sakola cenah, cicilan mobil, cicilan motor cenah gitu. Macet kurang teh. Aing mah aing rek nginjem duit teh jadi aing mah. Ada piala ngomong gitu dipakai ngomong gitu. Atuh dah cemang. Aing kan ngomong nginjem gitu ngomong susah-susah. Mas rencem. Aing mah lieur aing mah daripada anu hese anu babari we aing mah. Dah cemang beungeutna tuh, beungeut nginjem duit teh cemang. Nyantok gituan atunya pasuna teh cagana naon sadiana cai naon. Cana naon geus cuma susah we. Aing mah aing asa menderita aing teh asa hidup sendiri aing dunia teh gitu. Lain hadi ece nginjem duit emang ece jangan naon sih nginjem duit. Karena kayak jalma hirup sia teh nya loba pangabutuh mah maneh. Duitnya tuh ayeuna ya urang kan bayareun non sakola budak kamari kan eta teh non kudu bayar uang bangunan cenah gitu. Terus aing kamari kan bawa urut dioperasi pan aing teh teh encan dibayar sawareh lagi aing teh teh. Itu loba lah pokona pengeluaran mah urang teh lah. Atuh aing kitu mah ya sia nya ya. Berarti pola pikir eceuna kudu dirubah eta mah. Dirubah kumaha maneh? Pola pikir eceuna kudu dirubah kudu loba bersyukur ceuk. Siapa? Aing teu kurang bersyukur kumaha mana ye nya aing mah tiap salat beres salat teh ya Allah alhamdulillah abdi pasien kesehatan ya Allah abdi pasien rezeki sakio ge lumayan hatur nuhun urang bersyukur wae sia teh ulah poe oge sia teh gitu kurang bersyukur kumaha mah nya bersyukur teh emang bener eta ge bersyukur tapi bentuk bersyukur teh lain eta hungkul ya ece atuh. Nah kumaha gitu nya bentuk bersyukur teh ya ece nya
Nah, saya teh jeung Ece teh kudu leuwih bijak ceu. Contohna ye, contohnya kumaha ye? Ece teh kudu leuwih bijak tinu aya namun misalkan Ece boga rezeki ye, Ece teh boga rezeki. Tah Ece teh kudu leuwih bijak ngatur ayeuna rezeki eta, ngatur ayeuna duitna, kitu aya Ece ye nya anu biasa dahar jeung daging hayam. Atuh daharna ayeuna mantong ka jeung daging hayam atuh jeung asin heula kitu. Anu Ece biasana meuli baju, tong ka meuli baju atuh, meuli naon heula nu leuwih penting aya Ece atuh. Ece kudu ngabuleng. Aing mikir bener maneh eta omongan gitu. Iya tuh aing mah Jadi aing bener. kudu kumaha tuh nya nama jadi berarti kudu bersyukur ya namanya. Tah bersyukur tuh lain ayeuna. Nyaho aing sia teh. Gitu. Bersyukur atuh teh ceu. Geus tapi bayalah ya namanya. Naon? Kieu we lah. Non urang hijau mah jadi we lah. Kabang emok teh. Aing capek ngajelaskeun teh tadi sih aja nya. Hai sia tuh. Jentong ceu. Yeuh, piomongan aya ceu eta teh. Ih, Kumai sia teh piomongan kumai mana ya teh? piomongan kana teh nya jadi tanggung renteng saja. Tanggung renteng kumaha? Tuh lamun misalkan Ece teh bayar kata dibayar ku itu piomongan eta teh. Ah bae aing mah ngesila aing malah teh piomongan batu lah. Aing mah kembali lah. Berarti mah tarima we duit lah. Itu mah saribut mah belakangan lah. Gitu.